dihikayatkeun dina zaman Bani Israel aya hiji awewe eta kabeneran nu kieu anu kieu dihikayatkeun kabeneran eta awewe teh saleh geulis satara kagok saleh geulis gitu ari boga salaki bedegul bari munafik salakina teh bedegul ongkoh munafik ongkoh teu wae kawas Firaun meureun gitu eta pamajikanna teh seindil sajingking leunggang sajinggang teh bismillah we min kaulin naon-naon tadi opilin gitu rek dikir bismillah heula rek sholawatan min kaulin teh gitu opilin sholawatan bismillah heula rek dahar rek sapa temon rek kebon rek bismillah heula gitu ai lalaki mah henteu eta teh ieu mah jebret-jebret we lalaki mah pamajikanana bismillahirrahmanirrahim terus sagala terus gitu ke rek dibibirang cenah sia ku aing gitu cek sahana teh cek salakina teh akhirna eta salakina usaha neangan duit sing loba geus meunang wadaan kana suroh artina suroh teh kantong duit mun urang mah loket terus aya dina loket duit matak saloket pinu sodorkeun ka pamajikan ya ipi dia ya mi HP nya awas jangan sampai hilang duit aing kasih sodorkeun pagotot hak kunci terus dituna dina lomari jadi kuncina teh dua rupa kunci lomari na ongkoh kunci sorolokna ongkoh eta kita harta salaki pago palaha pokok seungeus we lah aman cek saate cek pamajikan rahman naon gitu padahal si goblok boga kunci cadangan teh si babana teh itu salakina teh boga kunci naon cadangan duplikat meureun memeh eta teh disangkana ku pamajikanna mah kuncina teh hiji we nu manehna wungkul padahal ada teori bangsat si goblok teh nyieun duplikat sieun manfaatkeun eta na wungkul ya ada duplikat berapa ada duplikat tahu kuat ya ada duplikat gitu tanggung jawab gitu pamajikanna keur ibadah di kamar gitu keur masak di dapur pamajikanna keur masak di dapur cokot teh masih goblok teh salakina teh kunci deui lung we kana sumur teh sumur jero lain sumur saat teh sumur bas, sumur cahaya, lung teh, goblok, lung, gitu, terus dialungkeun ka sumur, terus gitu juga korowok, cek salah suamana teh, mama, adio mah, eta cenah punten eta artos pada dianggo urang golangkeun lah, dituna wae dina lomari mah ngalobaan, adio lah, izin we eta duit teh urang naonkeun. Urang golangkeun ami incuan. Ami urang pake jual beli. Kira-kira moal rugi. Geus kitu kumaha? Bari tak kitu aya bedana antara bibir jeung hate teh. Bari dina hatena mah geus sia. Mangga cenah mangga da artos mah aya. Coba dina hate si goblok. Dah aya-ayanan ku aing dialungkeun ka sumur goblok. Leos we naon jana. Allah lebih cepat. Jibril jalma nu tukang awewe tukang amal dan bismillah boga salaki munafik tulungan eta duitna dialungkeun ku salakina kana sumur ayeuna dipenta sok pulang teh kana urut jadinya kupingkeun di pasareana jadi Allah mah teu kudu bari kan ari ngaran duit dialungkeun kana sumur kudu nama base gitu nya hah eta nu kudu dicerna ku urang teh ngaji eta eta na dialungkeun kana sumur teh diplastikan henteu eta teh ku si babangokna teh lung we eta mah ami hancur gitu keur ngawirang menjadi pamajikanmu pada ngamalkeun bismillah jengker beradana naon kumaha ayeuna Allah jeung ka Jibril Ria turun Ria turun malaikat turun kita sana Ria sok deui dia lembetkeun kana sorong
Anak kegiatan di akhirat baru cek malaikat itu. Bawahan siapa mau ria kurang banget. Sekali bapak teh beren kemudian nunjuk ngawas bentar. Cek wat ampun April. Terus gitu. Anak dari terus gitu nyala. Si awal itu nyana sirit kunci nah disebutkan teh nyana sirit kunci ini ngalabetkeun sirit kunci so bismillahirrahmanirrahim teu mah sakali tuluy teh bade metot naonana lacina bismillahirrahmanirrahim tek nyolong-kolongkeun artos nyok naon panangan nyokot kantong teh Bismillah. eta masih bismillah we jadi sak ente awana tanah canak artosna sorolokeun deui ieu acan aja manganya mangkeun akan lenang barang disodorkeun dia aku salah kira jawab ieu mah Astagfirullahaladzim. dongeng soalnya Mana sih mata? penyebut alhamdulillah si pemajikan nah iya kapan kalah dia mau apa iya duit iya mana ya karena ayah paling sakala tapi dia dicungam siapa yang membuat lubang dia pula yang akan terperosok ke dalamnya gitu di konsep biru neng hanik neng susi sahaja almanian kesalahan maka kesalahan bakal bikin di mana mati baku Abu Jahal yang loba keur lagi beruskeun ka jeung Rasul sana 30 gitu bingung kan ya yang Rasul yang di nah yang disikat ke Abu Jahal terus kalau mana yang nanti dia ke salah kita gitu tujuanana hayang ngawibirang pamajikan hayang nyebut ieu ceuk aing ge montong sok kunyam-kunyam wae geura goblok gitu dulu eta duit eueuh tah hayang kitu hayang ngawibirang eta teh deuleu pangan duit eueuh teh peda sia sok bismillah wae tah hayang kitu hayang ngawibirang pamajikanana teu apa kalasahan nu wirang manehna naon malotot manehna kieu di kieu teh kalah kieu teu percaya da rumah saku manehna eta duit teh dinaon ke dialun ke ayeuna kunaon nah acan atuh make malotot teh kunaon aya naon salah senang jawab teh ngomong sabenerna mah teh boga pamajikan teh dipiceun nah sia teh geulis ngan kana bismillah teu satuju sia teh ayo we kunyam-kunyam teu resep kana kunyam-kunyamna gitu ngan resep kana kalasorina gitu ayeuna kumaha belak-belakan kumaha gitu eta teh duit teh di pihak eta sabenerna mah kieu dongeng panjangna mah jadi eta kunci lomari meme ku bapak dibikeun ka mamah teh eta kunci lomari teh leuwih ti heula bapak teh nyieun duplikatna heula ka eta hiji gimana itu mama ayeuna ka dieu ka tilu oh ayeuna mah tilu mimiti dua sabahuran di sana hiji aya mah zaman Bani Israel hiji keneh ya bener mah da bener mana pasti duanya sirit tapi ayeuna mah jadi tilu keheuna teh baheula mah dua tamat waheula pisan mah hiji gitu nih jadi bapak aya alasan nih sama berubah tina dua karena sabaraha mun anggar dua mah atau anggar tilu bapak tuh tempat dikuat kalau tina dua robah karena tilu berarti hiji kita di zaman Bani Israel oh kamu eta mah bagi meunang eueuh kunci ka dalam namanya nah bapak tanya si kunci
si naon cocok manehna. Tadi teh naon? Duplikat. Duplikat. Terus bapak teh duit nu aya dina lemari. Akhirna ku Allah dinaonkeun diuikeun deui melalui akhirna hidayah lungsur, taufik lungsur, akhirna suamina naon? Tobat. Itu nya tobat. Tobat atau jadi geuning ladang kitu teh ladang goreng-goreng gitu nya. Ladang rek ngawirang kalah wirang gitu. Nu ladang tong atrek deui wirang. Teu wirang ieu gitu. Tahu itu konsekuensi rupanya. Apa? Ya udah tong sieun wirang batin, penting mah urang jalan siratal mustaqim. Sangat urang batur apa saja aku masih ya we. Da pasti bakal balik deui ka manehna ieu. Gitu.